Sekarang Ece mau membuat ini buat oncom. Bumbunya ada bawang putih bubuk, terus biasa bumbu andalan Ece, ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk. Nah ini ada terigu guys, tepung terigu, ada bawang daun sama oncomnya guys. Nanti kita membuat adonannya. Nah ya guys, kita membuat adonan buat tepung oncom guys. Tepung nage urut si nong mah nih saparapat gente kayak sesa di imah sakit tuh bawa baik ketangnya nongnya da oncom nage saeuti. Nah guys, ayeuna bumbu yeuna guys, bumbu andalana kang etakeun. Sa ieu we sabungkus. Terus ieu kunyit bubukna tong loba-loba guys, saencret we. Amin tong koneng teuing. Ieu mah pedah ame aya warnaannya nongnya. Terus ketumbar bubuk, ketumbar bubuknya paling setengah sendok teh. Terus aduk rata. Tong hilap guys, cayan. ngomongnya garing gitu. Jadi sasagon kena garing. Jadi ingatnya nongnya sasagon orang nyian ya nong, oke? Aja bisa tuh, Bisa. kayaknya guys. Tungguan ya guys. Orang nyian resep sasagon. Nyaho tuh sasagon. Masuk ngabura teh. Ngomong teh gini ngaur-auran. Budak aya nama nong mau apaleun naon aya sasagon. Sok. Dina etanya, dina kalapanya cenah. Rahasia ke pan ucu rek nyian. Tungguan. Saksya. Ya, insya Allah. Nah guys, adonannya udah jadi guys. Tong encer ting, tong kental ting ya guys. Kos kieu we. Sedang guys. Sedang. Mangkok hiji deui yang naon kosong. Iya, ajang eta. Teu mah lamun ngagoreng oncomnya. Osok diian heula no. Di uyahan heula. Kira iya nate oncom nate sa iyalah ame entong tiis gitu mun ditepungan teh nya guys nya. Si oncom na masuk rasaan. Ta euceum mah maksudna teh me rasaan. Dikeuman heula gitu. Dicelupkeun heula kana cai ieu nu nanguyahan nya. Tak karek we dicelupkeun kana tepung nu ngadonan Ame nyerep uyahna gitu. Jadi nyerep gitu aya rasaan pas digegel teh guys gitu. Eta resep ti Ece nya guys nya, mangga we tama bade diturutan heuh. Teu ge kajeun. Teu ge kajeun da Ece mah moalna naon. Ece mah tara pundung. Nah, kela guys Ece teh tadi teh pan nyebutkeun make bawang daunnya, encan bawang daunna pokok. Nya gura siksikan atuh Ci. Ya arek. Si Iko mah kaleket diambakkeun di tempol ge cenah ieu na teh. Ini lila. Guys, bawang daunna tadi dekat tempo etakeun. Si Nong meleng wae tuh da ge teuing da si Nong teh keur ada teu mencet kamerana. keur ada hulang-hulang wae si Nong teh mikira naon tuh. Lapar jeung ulang-ulang Lapar. Emang ribeuteun. Nah guys, Ece mah nya ieu na urang di ieu we lah. Ame kan Ece alo teh lobayeun ge teh daratang ame mahi oncomna sakieu. Ku Ece rek dibagi dua we. Mau dibagi 4. Ya atuh nemen-nemen teuing Nong ngerakeun. Tah ieu we. Kita guys dikeum heula kieu cenah guys. Maksudna teh kieu maksud Ece teh. Jadi engke teh guys, jadi nyerep pas digegel teh aya rasaan gitu. Cai uyahna teh nyerep. Jadi ulah tiis gitu ta. Pan lamun langsung kieu mah beres itu ta jerona teh pan eta keneh. Karasana naon ya, Ceu? Nya kieu ta Ece mah biasana sok kieu gitu. Sok we cobaan guys. Anu teu apal gitu ieu mah nya anu tos apal mah nya. Cuma caina hijina kurang. Ya henteu kieu oge pan dibalik gitu. Ieu mah Ece mere contoh tuh no. Contoh teh sing bener lah. Tuh kieu tuh tinggal nya si anu leuwih apal mah leuwih pinter mah nya syukur nya ieu mah Ece mah anu bisa aya teu apal gitu nya nong nya.
non Heeh. ye cicing wae nya ece mau coblak sorangan jangan gelo Biasanya kayak gitu, cuma coblak sorangan geus teu aneh. ece ngacabrak sorangan aneh nya no ece Ini sebelum dia mah geus nyarahuan, guys. Cek kamu di jalan ngacabrak sorangan. ampun aing sih mah burung sih Guys, ayeuna tinggal digoreng oncom teh, guys. nah ayo orang ngagoreng no Itu liwat asapnya dan nyatanya. asap ke orang teh orang longok Di mana kak? pecinan ece mah yang di pecinan ngeuman teh tadi kurungkeun heula komporna oke guys oncom orang goreng guys enak masak dong Masak, guys. Goreng oncom Ciko.